Zwarte lah. Zwarte Piet. Ja. Zwarte Piet. Ik ben Zwarte Piet. Ja. Ik nggak caprukan. Is dat Aduh, aing asa zaman penjajahan ya. weet je of niet? Van mij. Wiwi. Wiwi, mana? Wiwi, Wiwi. Weet je mijn naam? Nee. Nee. Waarom niet? Ik weet jouw naam, meneer Ibing, meneer Koesman. Waarom toch? Je weet niet mijn naam. Oh, Tante Zulkifli. Ish, Cok. Ya, Jalan kopi Pajajaran. Saha? Jalan Pajajaran. Tante Evi. Si itu kasa. Sate. Si itu teh. Tante Evi. Lain si teh pohon di sate lah. Bill Werner mah Joyce. Lain si teh anu. Jos. Si Joyce teh sate. Jos. Je knaap, weet je mijn naam. Als jullie knaap, weet je mijn naam. Si Ati. Nee. Nen si Ati, si Jos. Nee. Lain. Menar, Ibu Menar. Ibu lain ieu mah Belanda baheula teh nu Ish, makanya Belanda baheula mana teh. Belanda Babaturan si Waarom? dari ke Babaturan si Nono. Ik ben... Oh, hij Van Kerkop. Ik ben van HIS, weet je. Tuh, Waarom? Di Kerkop. di Kerkop. Semangat saya di Kerkop. Als meneer Ibing dan meneer Koesman, Ya Bu, mijn naam. Wie is mijn naam? Main. mijn naam ya. Als jullie knaap, Ja. wie is mijn naam? Juli, Niet, Juli mevrouw. Knap, Juli Agustus. Daarom, dat is jullie niet knaap. Ja, ik ben niet knaap. Ik ben Ik ben Erdom. Dom baan ini. Daarom. Warom, warom sangu, Warung nasi. warom nasi. Je bent al van mij is niet zoiets, ja. Ya. Ya. Waarom? Tuh, sahanya ieu nya. Si Gulia gitu. Oh, ini. Siap teh. Hah? Si kieu mesti aya si kuliah mah. Sok mana yo jon ieu mah. Je bent dom, weet je bent dom. Tuh, itu Oh, si sahanya. Doma merendom-dom kieu. Pamajikanana juga. Wis, Tapi da pamajikanana. Batak. Ibing. Pamajikan si Doma mah. Nah, di Batak teh mana? Lain mal bisaeun bahasa kieu. Da Batak teh bisaeun Masa bahasa. ya bahasa Belanda. Jullie, zoals jullie Hutenbak. al vergeten met mij, omdat ik is al oud. Iya. You know? Kayak nenek sejaman Gulia lah. Iya, Nee, Tante is Sehertian. Gulia is mijn vriendin. Ah, tuh kan. Tuh. Gulia is oudus. Kuliah mensinden. Ieu nya sa ieu nya sa. Oh. Ya mah Frau teh tindeuke asana mah. Ish. Nee. Nen. Fabanyo. Papanya, ish. Fabanyo mah tuh Kuliah kan. mah. Pabanyo mah kok leungeun lamun naik dahar. Pabanyo mah lah siap cek motor. Omdat ik al oud, omdat ik al niet celebrities. Heeh. Ja. Ya. Jullie ben al vergeten met mij. Ja. Waarom toch? Waarom? Kira-kiranya sayanya Nah, itu juga detektif jadi kudu mikir itu semua. Ayo, je bent knap. Jullie ben knap. Je moet niet vergeten met mij. oh tante iya tante. Tante Om. Kamu awal ngomong teh. Nyalah, saya tang tante iya lah Tante Om. sabajamana nyata bahasa Joyce gitu. Tante Haryono lagi. Nee. Tante Haryono, Tanes. Hanes, oh, tante yang Haryono mah Mah mungkin ya. mungkin. Tante Sehertian. Tante Sehertian, Ja? Tante Sehertian, Mami Murad. Nee. Mami Murad gitu aya tuh. Iya. Aya kan? Aya sia teh ngomong Naam teh. is Indonesiana. Naam is Indonesiana. Oh Indonesia nam. Indonesia 6. Muti Tati Saleh. Wah, mungkin. Nee. Tapi Saleh bisa bahasa naon mah. Ah, je moet Yemut ke, je moet yemut. vergeten mijn naam. Waarom? Toch waarom? Saheula atuh tante. Waarom? Oh FVSC eta teh sugan. Tanes. Sanes, da suarana lain kieu nya suara si Evi mah nini-nininya. Warom. Ik ben nog jong, weet je? Oh no Hyong. Ja. Noh, yang Oh, tante ieu Mace. Nee. Nein, Meis mah Min pemajikan. Aduh. Tante Hermin. Wah, Nein.
Ning. En al vergeten. Laras. Tante satu, tante. Jullie, Di mana Bu Mina? ik weet niet. Je moet maar denken. Als Oh. jullie knap, moet jullie denken. Weet je? Coba. Ik saha atuna marane teh kabuing teh siang mararoho. Si Amu. Si Amu, hello, si Amu. Si Amu. Amu ya ti Sarifah. Mending coblak si gaduh harareueuh. Amu. Tahu Naon? orang mah. Hah, teu awu. Tahu. Naon? Nah, teu awu cek si Tahu Kusman. orang mah. Nah, tong sok kitu lah. Keun bae kuring mah teu dia barawuhan ku. Ayo yakin ayeuna. Yakin. Aing bingung nah si Amu jadi walana. Ayeuna yakin bener si Amu. Damang Amu. Teuing. Nah. Tuh. Abina urang teh bapohokeun eta. Nah ya Allah Gusti kieu. Ya nu tadi lain ya. Anu belana tadi lain. Anu ieu mah teu kaasupan, nu tadi kaasupan. Hah? Lah istighfar di Amu. Teuing teh istighfar da urang mah pinter da sakola. Eta mending ngahina teh ngahinis. Aduh. Kuring teh. Ada kecipta tadi dari ku anak ijo teh tanya. Oh, itu hiji di atas. Lamun nyaho basa belana kieu mah tadi urang teh nyalukaan cuk Yusuf. Keur narjamah. Keur narjamah keunana. Orang ketering ngeurewas teh inget sieun si Panji. Wah. Baturan si Panji. Kabar kungsi. Bener, menit poho ka Kungsi. Anain soantan atuh Amu. Soan kayak di Soanten kadua balana. Lain Di Garda tuh kaasupan ieu teh. pilih aya sanes wanten tiasa ka ditu ka dieu mah telepon. Si Tatang nih nyawanon Munir ieu disebutkan. Sering seuri Punten nya Amunya. Damang Amu. gila kate. Lontong damang belana sia da bisa maneh mah. Kuring teh ngalolo abang teuing ka jami nu teu nyonong. Pan Amu abdi teh pan. Teu meunang ku si Kusman Ambu. Abdi teh sabaraha kali rek galongo dicarek ku si Kusman teh. Montong cek si Kusman. Ulah sok kitu ieu. Tah Teh degekeun meni sia. Nah, nya. Ya, ada provokator mah. Leuwih keur ka darat jadi salogak mah. Laras Amu. Ulah kitu. Degekeun teh Kusman omongan kolos. Abong teuing ka kuring. Ceurik kurang duit saya mah ceurik. Mun kurang duit green. Dibere we anjing aya non? Aya non sinetron? Aya syuting, da cager. Ayeuna mah ieu jeung jadi sangken pada siri si kontak. Urang mah nagulungan ka Kudu kuring. ku bebejana kudu ka Ceu Ainun nya. Ceu Ainun. Si Ainun deui teu inget-ingetnya. Osok inget si Haji mah yo. Tuh, ai kurang diterangkeun. Nah, si Ucup diasongkeun urang teu dibela. Nya. Meni resep eta ngupingkeun nya meni adeus. Lu kamu mah teh kapungkur teh bintang atuh da nyamunya nuju tahun 40 Atuh mah nyamang patah kagegeroan. Bing. Nah, da ayeuna ge kuring mah tuh di gadang-danan mah mesti keneh pan. Laras. Amu mah tuh da dina ieu mah. Si Mang Patah teh kunaon teh geuring ayeuna teh. Nah kurang gitu. Si Amu. Oh, kabung bulang. Kabung bolengan. Apa nyeun surat teh sabaraha kali? Ya lah Kamu tuh. bae nah keun bae da baheula ayeuna mah kuring mah geus mikirna naon. Hayang duit we nu loba heuk parerek. Nah jadi baramain Amu. Lain bare naon. Ku aranjeun kudu. Oh, mangga Amu mangga. Ye teh ka ye ka menir ibi. Mhm. Oh ka dieu atuh kuring teh longo. Tuh, bing maneh geus lila tala ka ditu. Si teh sakedeung deui. Saruana. Naon si teh sakeun deui. Sageuna si Gusman teh. Ieu teh si Amu teh euy indung deu kabayan gitu euy. Matak maneh teh kudu ngalalongok. Kudu atuh meni abong. Maneh mah kumaha? Si Ucup tadi. Maneh teh pengurus sanggar, Gusman. Apaan anjeun nu ngarurus nah meni geus poho teuing. Lain atuh nya beki. Abong loba nu harerang. Teu. Mah poho. Ambu abdi mah Apaan geus dibagi-bagi Amu lamun aya artis-artis lalaki eta bagian si Gusman. Nah, pan Ambu nyaho Amun sorangan. aya artis awe Naon Ucup. sarangan teh. Pan nyaho sorangan Ambu urang mah kalak abdi mah teu jeung sabatos. Awa mah dina baktos teu cenah nya bartos. Nah we ieu mah aduh sugan mah tos teu kahir sisi teu kagigir cenah lempeng. Tah, eta pan Ambu ningali ku anjeun. Gilar ka ditu. Tah pendengar teh mah terang. Gilar teh. Lain dina film wae, euy Amu kabayan nyarekan si kabayan teh. Geuning dina radio ge. Anu matak menjiwai bener eta mah. Tah.
nya sak sok sing aran. Mohon. Aduh sih Nuhun nya. Nuhun nya, Bu. Alageun Mohon. nyuhunkeun dihapunten ti luhur sausap rambut ti handap sausap nambah ti tah mantongnya da di tengah sausap nauki. Mangga nuhun Bu. Saya tanya, geus mulai. Usman tong si eta kolot. Nya mulai teh euy. Mulai naon? Mulai rek pikun teh kitu tah. Ya, maneh mah. Balik deh ke budak. Mau Balik deui ka budak eta mah. tapi bisa bahasa Belanda. Nya balik deui. Rasaan teh ayeuna teh zaman daeles. Paingan atuh. Tapi kan bae lah da memang pasanganan aja memang patah bereungeus. Geus karolot Geus karolot. Geus balik deui ka budak. Emang patah di ditu we di Ciambu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada ieu nih ku si Bibi. Ngomong naon sia teh. Lain ku abdi mah. Ai maneh naon pake jeung kadang-kadang. Si mata sok sare di ditu kadang-kadang. Akhirnya sok eta tina susunggutan Usman eta urang kolot duaan. atuh jeung susunggutan. Nya lain susunggutan urang jelema teh percaya we. Cobi we abdi geura. Abdi nuju calik di matahari. Punten aum aya ini. Laras aum teh ngawayu. Suhur saha? Suhur Pak Ibing. Nu di mana teh? Sanu di Majalaya. Oh eta mah nu katilu cek teh. Teu kogok edan cek teh. Nah ibu meni percanten teuing. Kamari anu nyarioskeun. Larasan amu teh sareng Mang Patah. Langsung ge dibalar ku urang. Lah sok adenge berita nu salah. Laras teh teh. Laras teh mah. Aya perjanjianna. Halo. Halo. Malam. Merdeka. Oh nyarek Agustusan. Merdeka. Astagfirullahaladzim. Sareng saya Sarang Ibu Eti Ti. di Pasir Kaliki. Nah, nasi abdi nyauran Ti. Man sareng Ibu Eti Ti. Naon? Saja dengan Teh Bin. Naon? Kulan. Sing atuh meni astagfirullahaladzim istighfar heula tuh. Nah itu kan nyararekan wae pendengar poe ieu. Kunaonnya? Tadi eta di kuping-kuping. Teu aya koma peuna. Oh laras. Da abdi mah kitu aya nu di lama mah. Ka mana-mana teh. Laras teu. Kamari geura. Kamari ditaros di ditu di Jogjanya di Kepatihan. Naros kamari. Sia rek naon atuh. Jongjon we ditaros teh geura. Ieu. Rek naon sia teh jujur ka kapat. Iraha abdi ka kapatihan. Mari teh duaan kang saha. Batur ka tata duaan jeung saha cenah. Kamari teh ku abi teh ditowel ge jongjon we dan nuju aya janji jigana teh kamari teh. Ya Allah Ari iya. rek diajakan uih ku abi teh kamari teh. Ini provokator. Janji kamari teh beureunan jigana mah. Ece teh eta Nasup Yusuf nya. Laksonan jongjon we noyo da. Alhamdulillah ceu. Ece ieu teh eta Nasup Yusuf. Oh. Kan selingkuh jeung Yusuf teh. Iya. Iya. Ih, saya tuh bingung aja. Ya, aya rumah mah kitu. Ulah kitu bulan yang sirikeun ka awan-awan di Caraoge. Bu Haji kan? Hah? Ibu Haji namanya. Bu Haji Sing naon? saha Kang Om Teguh? Ah, saha Teguh ye? Bu Haji. Baraya ini. Baraya mah. Ini baraya kieu ge. Alah. Sabing teh. Baraya. Abdi mah di Bandung. Aya baraya teh di Pasir Kaliki. Orang Pasir Kaliki 5 Baraya teh. Oh sumun. Emut heula. Sumun ceu ieu ceu heula nu. Ceu Eti. Oh sumun. Anu kamari ieu teh geuningannya. Mohon. Ya. Kada ulah hilap atuh. Mangga ceu teh mangga. Nah coba minaonon teh istighfar heula lah. Mangga. Mangga komapeuna. Sok. Jadi keterlaluan. Mohon. Nuhun nya. Mangga. Istighfarnya Ceti. Nah, Ceti. Pami keterlaluan pareuman Ceti. Naon eta teh pugu Jojo. Istighfar heula. Nabi teh kuda lumping. Nabi teh kasurupan ku naon pamacan. Aja istighfar. Halo. Halo. Mohon. Selamat malam. Malam diselamatin. Iya. Kesel aing ditetat Gustin Agung. Saya teh. Ya minat teuing. Sareng kak paketu ya. Sareng saya. Paketu. Semohon dia sareng saya. Lamun kateguh satarucingan dipangaritkeun sakarung. Anaon tarucingna Pak? Lamun kateguh satarucingan Mohon. dipangaritkeun sakarung. Mangga. Itu Hibron ya di N7. Mohon mangga. Oh, Semohon. ya jadilah. Kang Suteja, Mohon. Aya naon Pak Teja tarucingna? salam ka Pak Gusman ya. Semohon. Pak Gusman ya. Mohon. Naon bedana awewe jeung bolet? Nu kahiji tah. Pak Gusman. Kulan. Wilujeng munginya. Langsung jemi. Di Kang Teja ya di Paranwangi. Mohon. Naon bedana istri sareng bolet? Anu kahiji. Hmm. Anu kadua naon bedana Pak Ibing jeung kurupuk?
Oh, Tapi mana jago tarucingan urang teh nyaho tah. Aing mah tataru cingan eta anu bareng. ngaritkeun sakarung lah sok. Anu bedana jeung kerupuk pada bingung urang ya tuh. Ayo urang komo jeung awewe jeung bolet. Bolet. Memang aya bagian-bagian nu jiga bolet. Ish. Bulan Baik. Naon teh eta persamaan. Oh, iya. Lah bisa sami-sami puleun. Sanes. Mau karena bolet-bolet gitu mah. Lalu kayaknya, Taluk mun. lalu ari awewe mah Tekeng jorang, Kang. henteu. Menyo atuh. Ari bolet mah pada milarian teh ku sadayana ge nu pewet. Terus? Mohon. Ari istri mah mun tos pewet teh dicerai. sederhana gitu jauh. Tataru cingan dugi ka kituna. Istri mah nu vulgar, ari bolet mah nu peot. Kang, parantos ditenggelan ku sakampung teh san. Sederhana gitu jauh mah. Sebab pisan aing mah. Nu kadua, Duh, naon bentena dunungan kuring Kang Ibing jeung gurupuknya. naon tah? Ah, ari gurupuk mah renyah gurih, kan? Ai Kang Ibing mah renyah renyo. Duh, hatur nuhun sia. Beunang ieu mah. Aduh, eta dugi ka kitu mah we mutan naon bedana eta saya pisan Usman. Naon bedana we jeung bolet. Nah, nabandingkeun teh kira-kira. Mun abdi jadi kaum wanita tersinggung, itu dah. Pakai si amu di alat bolet. Bener, geus kolot kitu nyong ge geus ranyet. Lah, entar gitu mana teh Usman. Naon? Naon mana teh? Nya geus ranyet ieu nana tah anu teh aya geuningan urang diuk teh. Ai urang malah mau ningalikeun Kursi. awewe ana jeung bolet. Jang urang mah aya persamaanna. Ari urang mah lamun ningali huy anu nogan teh ato. Anu ningali awewe nogan maneh. Duh kata nih. Nu lain-lain enggak bandingkeun teh kira-kira. Awewe jeung bolet. Mun asal teuing-teuingan nya. Teuing-teuing. Lamun adeke naon bedana laki jeung sampo. Tah, eta mah rada masuk akal. Masuk akal. Oh iya jeung bolet atuh. Bedana lalaki jeung sampo masuk akal eta mah. Naon cenah perbedaanna? Sampo masuk di kulub lalaki mah tara. Naon atuh eta mah lain kagucing. Saha nu ngulup lalaki? Oh, Tah ieu. Tah ieu. Ieu swanten di Cing, mantep. naon bedana ibu bolet sareng ibu? Halo? Lan. sanes ibu bolet dia mah. Sanes? Sanes. Dia mah tahu. Teu aya buluan, Bing. Naon mana teh? Tahu. Teu aya buluan, teu aya buluan. His, ngomong ka mana wae mana mah? Teu buluan. Ibu teh tahu? Sanes. Abdi kupat ibu. Kada ngagabung kupat tahu. Ibu aya naon, Bu? Dia sarang kau sanes. Oh, sanes sareng ieu mah Usman tanyakeun. Bade di kumaha tahu teh? Oh, bade di kumahanya ai caket mah duka teh digegel mah. Aduh. Ya ibunya merangsang. Teh ka abdi masih emut teu. Semuanya. Emut teh ka abdi. Gaweun atuh emut keur kumaha. Oh, mana tuh silap adi mah emut kana Abdi Hermin. Cah Hermin istrina Cipto? Sanes. Tong sok kemana wae sih teh? Eta geus aku sorangan Cah Hermin tukang tahu. Oh nya, nu di ieu nya Cah Hermin. Oh, Cah Hermin nu tahu kupat nu beken di dalam kaum. Eta mah beken teh beken tahu kupat mah duh. Kira apa deng kupat teh? Ah ieu mangga Ah, Cah. ulah abdi mah. Nyepot. Tuh, eta resep teh nya. Jami anu sok ngupat teh lalawara. Tah, nyanyinya. Nuhun. Ngupat boleh, tapi tidak boleh ngupat orang. Tah eta. Nuhun. Laras. Terus Nuhun. Aduh, ibu mau dikupat. acara apa ini? Ya Allah, naroskeun kene. Nah, ibu ya abdi geus umur sok resep ningali tahu, namanya ningali tahu bodok ieu. Tahu nu teh buluan. Nah, Ari ibu. diseuaikeun ku abdi. Ya, Emang ibu diseuaikeun. kurang kena sama-sama tidak tahu. Nah, Mangga wae. mangga wae. Diseuaikeun. Ya aya tatarucingannya. Nah, Dangukeun artinya. mangga. Naon bentana profesor sareng monyet. Cingtong eta kenting da urang teh Iya, nya. profesor goreng-goreng ge. Ieu nya. Nuhun. Anu kadua aduh naonnya ari anjing lumpat tungtungan tara butut antara itu. Tahun 70 tuh. Anjing lumpat buntutna tungtungan tanah pinte gitu Bu. Ya. Ku abdi di Jawalernya. Eh. Terus di baler tahu dihuapkeun ku abinya. Walaupun sadayana kayak Ibu, buntut anjing mah upami anjing numpang henteu tungtungan. tutung teh. Henteu. Kiraku ah. Manya upami anjing numpat buntutna tung tah henteu teu tungtungan. Abdi pinter. Ka dieu pasikeun tahu Aya Ibu. butut tungtungan Ka abdi keun Ibu. Tuh nya.
Tahu, Ibu. Ibing masuk itu. Ada izin, ada izin. Profesor sareng monyet non benten aja. Nah duka tak abdi mah karena tetap cengang abdi mah Abdi mah sieun sih soalnya abdi gaduh. Ini ngupat sareng. Rencana nu profesor hungkul bisa nyari hateun. Gitu tabu. Abdi teh malarnya. Mangga. Halo. Ya. Halo. Ya halo. Naon bentena kuda sareng hayam? Kurang tahu ya mas. Oh sama, tidak tahu. Saya tidak bertanya. Naon bentena kuda sareng hayam? Begitu dijawab, terus tanyakan kita benten. Dengan siapa ini? Sama Adi. Ya? Sama Adi. Adi siapa? Adi. Banyak kan Adi itu. Adik siapa, kakak siapa, paman siapa? Damang Papi Ibing. Papi. Ya? Nyebut papi. Kemungkinan dengan siapa nih? Dengan Adi. Sudah tahu Adi mana? Adi mana-mana. Ini darah tinggi aing ya. Nyo ya deraing nu nyarekan ya. Halo. Ayo, sareng ambu ya. Ambu. Naon bedana ambu jeung darah tinggi cenah ambu? Nah, mana tuh sok utakeun wae ka mana wae. Mana sok aduh aneh-aneh wae. Eta teh kolot urang. Si ambu teh urang teh kudu nyuuh. Bener. Maneh mah nyuuh, si ambu sok lila nyuuhna. Sakedeung nyuuh mah nyuuh cekat deui. Dari Cipanon bijil teh eta nu bener. Maneh mah nyuuh teh terus. Cedak cekat-cekat. Halo. Halo. Lan. Aya tata rucingan ya. Si Deden, Dok Desa. Naon atuh? Iya. Teh aya profesornya. Mun, Penelitian di Leuweung. mun, Profesor teh naik kanu tatangkalan. mun, Di luhur teh aya orai nu dek macok. mun. Aya maung dek macok oge. Aya mau rek macok kumaha? Di mana aya mau macok budak teh? Teh aya aduh. Ya anak si Ucup ieu mah. Orai macok abdi ngatos aya mau macok baca aya kasep teruskeun ka Rama. Oh nya maungna dek ngahakan. Mohon. Nya si profesorna lompat ka mana? Cik teh cenah Kusman. Teu nyaho urang mah kana terus cenah nu gerok. Kayak gitu kado orang tara nguruskeun profesor lompat. Jawab atuh. Eush. Atuh jawaban nah. Maneh teh. Ka mana cing? Hah? Ka mana lompatna? Nya profesor ge tapaleun kumaha abdi nu bodoh. Oh. Atuh si lain bodoh mah tong mari tarucingan. Urang mah ngahaja ngetes kanu bodoh. Halo. 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 Yuk, Tabing. Terus. Bulan? Nu lalaki mah tarima kumaha ya? Sok bagian lelaki supaya nyawun cara ayeun urang teresep ka awewe. Halo, Halo. Aiding. Weh, teresep tapi lebar. Saya. Saka wae gandeng. Ieu anu nelpon teh. Oh Ainun. Si Ainun dia mah yakin. Tahu urang teh teu nyebut susah si Ibu Ainun. Jadi dikirim lauk leutik deng. Tuh. Eta kirim lauk betik di bulan Mei. Sok mau salakina mah euy. Bulan Mei. Iya mah kamari salakina. Mana nanti saya kirim. Mas teh nya. Oh, Tong salaki euy. Aduh. sia. Aduh, punten. Sanes Punten, Mas punten. Azhar, aduh Mas Azhar teh aya Si deui. Usman mah kitu Mohon. tah. Saya Pak eta mun can katampi keneh geuning Kang kintunan teh. Usman Mohon. mah kitu tah hampura jang. Alah, eta si Kusman ulah kitu. Sungguh ka Mas Azhar. Alah, eta ai tadi mana ngomong deuk ka kitu ulah. Mohon. Aduh, hampura ye, hampura jang ajar ye. Ya heula kudu diganti ngaran. Aduh, punten lah. Cek Ainun Mas Azhar. Mohon. Lu abdi teh kirang-kirang kumaha nya? Da padahal itu Pak Azhar teh berarti sering ngadangunya. Heeh. Lamun bedug geuning nya. Nya Azhar subuh. Geus mejeuna cenah Azhar ye. Mal dikirim deui makan enak keur kurah koreh di gudang. Tah. Kadenge maneh Usman. Oh pami dugi ka enjing teh aya. Si Ibu Ai jeung Mas Azhar asa ningali sahanya Sopian jeung Di Jawati. nya. Tah. Eta mah urang mah Pacekal-cekal wae. Mohon. jeung orangna teh kumaha nya harmonisnya. Mohon jeung berehan Mas Azhar pokona mah pan aya disebut Jawa pelit ieu mah henteu. Usman ulah ngomong Jawa kitu. Cuma Jawa bager. Ceuk saha Jawa Manado eta teh. Ini jadi nyen tetanggaku comel teh. Eta teh Mas Azhar teh urang Manado. Oh, Manado. Manado Usman. Oh, Azhar teh. Nya, pan aya panjang lagi dengan naon? Pamna teh. Naon? Naon atuh geuning Manado? Aswar Azhar Lawalata.
Manado tak kecilinyi tah. Tah. Tok kecilunyi. Ketinggali Manado natanya. Katingan di mana? Aduh, Gusti. Karompis. Tak gitu Terus aja. mana yang lauk? Mana? Urang sok dikirim ku Ibu Ainun. Dah. Di bulan Teu, Mei. urang teh bisa sisirikan di belebah di nyamannya. Ah, tapi nyangakeun we da kumaha nya. Boro-boro disangakeun ka maneh ka ini can. Kami dikirim lah. Tuh, geus dikirim lah. Kami siaran moal. Kulan, Kami siaran moal. abdi mah rorausan mah siaran wae. Ah basa teh heula di tengnya eueuh. Geus ke kami Siaran ti imah mah ini. Amu urang teh geuningan tiasa ngariung deui tararepung. Ti amu ayeuna suping Ibu Ainun. Ramu mumpung aya Cai Ainun sareng Tah. Mas Azhar. Telepon. Telepon ku sia. Menta. Ku si. Usman eta teh Aduh, sepuh. punten. Maksud teh CIA. Ulah Sia. gitu. Mohon. Siga urang geuningan maneh mah sia. Urang mah ka Pak Azhar oge geuningan tah. Mau sana si Amu Urang sudah mah telepon. sopan. Cina Ibu Ainun atuh ka Pak Ajar ge geuning urang mah teu wani jiga maneh nyebut Jang Ajar teu wani urang. tuh aduh abdi mah. Bageun mah. Eta teh Mas Ajar teh bageur Usman. Ayeuna teh jadi guru penca. Patahna di kopeah wae. Mana wae. Lain-lain Halo? Mas Ajar guru penca segala. Halo. Halo, Kulan. Wilujeng. Sareng saya. Yang Pak Dudi ya Tiriung Bandung. Mohon. Eta tarucingan ya Pak Ibing. Mohon kumaha Pak? Eta tarucingannya. Mohon. Benten apa Pak Suparman sang Superman naonnya? Alah Pak Superman sareng Superman. Oh, kebiang. Di Jawa. Hah? Buka tah naon Pak kinten-kinten? Ah, Pak Ibing mah tuh. Teu terang atuh. Hah? Teu terang ari mah terang emutan Superman. Pami Superman mah pemain lancinganna di luar. Mohon. Pami Suparman mah lancingan lebetna di lebet. Oh gitu. Mani bapak mani asa budak SD-nya. Usman mah teh ulah gitu. Oh, atuh da pertanyaannya eta mah budak SD. Kan eta teh biasa. Heuh aing mah. Usman ulah dicarekan gitu mata urang teu ngajawab teh. Urang mah sieun emosi. Namun su urang mah Mohon. pertanyaan budak SD ditanyakeun ka SR. Duh, Usman, ai Suparman mah kemungkinan orang Sunda. Superman mah cantang tuh. Teu aya orang Sunda nu jenenganna Superman. Halo? malam. Tah bing. Tahu malam ini? Oh, ada lagu. Ya? Ya. Lagu nih. Tah mending kieu we ponok nyukeun lagu. Iya. Halo. Halo? Ah, sok Usman bagian mana? Henteu urang mah. Oh, mah. Sok atuh. Halo? Wilujeng wengi. Wengi, Bu. Aong masih kene emut ka abdi. Tah. Apaan ya bing? Ya, Eta kadang yang kemana? Aom. A-O-M. Mohon. Aom masih kene teu emut. Mana dianggap pingsan we. Aom masih kene teu emut ya. Aya naon geulis? Ih, meni hilap deui pentingnya rabi. Kan sah? Baru dak panin ieu teh. Oh, mohon. Saha, Bu? Ini sareng Reni. Mohon. Reni Siladon. Suka begitu. Remi atau Menghilangkan apa, jejak ya. Mohon. Ketang dari on air ketang. Pasti sieun. Henteu, nu kasieun ibu mah. Nah, Ibu kasieun. provokator. Keun aya abdi nu nguar-nguar mah sok. Wartaskeun, Bu. Mumpung aya abdi. Nah, abdi ge melindungi teman, ibu dibongkar ku abdi. Ibu bersih wae. Naon mana teh? Makanya pas ibu bersih wae. Si Kusman teh sok. Keuleuh urang mah. Halo. Bing, Bulan. Goedenavond, burgemeester Ibing en de zoon van de regent van Garut, of hoe noemen we dat, oom Koesman. Oh, goedenavond. Goedenavond. Oh ja, ben. Dames en heren. U kent me niet, hè? Kini. Ja, orang teh orang SMA 2, heuy. Cacing. Sareng saya? Lain, kayak heula. Eta teh baheula teh terus jam-jam nu jalanten nya. Da baheula mah sami-sami we Darmaji. Oh. Hari hiji aku dar 5 aku hiji. Mohon. Barengan bareng nih sing Beni Kuda. Sepuh atuh abdi mah. Teu saangkatan sareng abdi. Abdi mah Adi 82. abdi keluar ti sakola teh 88. Keluar bahasa mau eta teh mau pesitik. Adi keluar sekolah 88 teh keluar tina jendela sekolah mau pesitik. Oh.
Kapungkur bumi teh di daerah utara pangitannya. So, So. baru udah kesede, Pak. Oh, su. Oh, sede. sede. Diplomatik. Aya CD, aya DC. Ayeuna mah terus jantan DC nya. Gabungkan masuk grup dangsanya. Boxti. Ulah? Boxti. Boxti mah sareng Oh. Pamega. Oh, tah. Tukang bisbol nu elehan wae. Muhun. Iya Kang Sai nya. Elehannya. Sang bangsa Kang Sarip Barmawi. Oh, iya mah jeung gitu, si Cek Solid. Bahtiar. Oh, Kang Solid. Bahtiar lanceukna si eta si teh. Kang Bahtiar nu. Acil, bareng jeung Acil. Oh, sang Kang Acil. Oh, sasi mah kolot atuh. Mohon. Oh, jauh melama lo jeung urang mah. Acil nyanyi urang karek Bulukan. brol. Oh, Oh, Bulukan. jenengan teh wasta saha Kang? Cilegon kampung ter. Di Cilegon. Mun. Kayak Kang ieu nya rusak rasa teu aya alumni SMA 2 di ka kampung kitu. Cilegon. Jadi tukang Di- debus di situ. Bing eta teh urut direktur Krakatau Steel. Sah. Made. Oh, si Made. Ai nu pemain piano sia teh nyaho teu nganu teu kabawa wae dina ane Kanada teh. Kaduhung urang lemes euy. Zaman bas betot euy. Duh, bas betot si Made hirup keneh Bas nya. jemel. Cenah cek batur geus maot. Aduh. Sama berhemister dah bagi otak. Aduh, Made beungeut teh urang kacipta kitu keneh cunihin. Lain teh bejaan cina meuli ka artis manehna ka Jalan Nilan 2. Kunaon? Aya riungan SMA 2 tah. Termasisman, da Porisman masih. Nya kerja Marisman. Marisman. Daun nu ngelehkeun ka urang soal basket mah. Heeh. Eta si Made nya. Made, Oi, alah incuan manehnya. on. Oh iya, kos ngobrol teh di udara we. Made teh baheula teh ka tang-tang boken Made teh. Nu sok dikumpul di Sultan Agung 11 Made. Heeh. Eta teh main piano dak ka bumi Jalmi Nyondong. Wah, lagi itu. Jalmi Nyondong terus aya piano. Teu kapikir ku main aya narik main namanya. Biar main narik ditempatkeun di lemur. Kudu Cilegon. Nya. Nya eta teh karena nyeri. Kudulungan diteken lompat ke Cilegon. Si Acil teh SMA 2. Teleponnya di situ. Cilegon. Si Acil SMA 2 le. Teu sekolah si Acil mah. Teu sekolah. Ye. Budak bodoh. Si Acil mah bala naon tumbangan terus Tuh. waninya naik sepeda Hmm? ke Jalan Braga. Hmm? Bari manggul peuteuy, Hmm. nyewa peuteuy tah. Hmm. Manggul, ngeunang si Acil tah. Nah, saya mah kana babauan mah beuki. Zaman baheula tanya. Alah si Made hirup keneh nya. Kang Made, leuwih kolot da ti urang eta mah. Matak maneh kudu sopan, aya ka si Made teh. Mohon. Eta teh lagu sepuh ti urang. Mangga. Ah, wilujeng. Mangga, atur nuhun Kang Made. Waduh. Kang Made, kela punten. Istri Yuswa Kang Made istrina aya Yuswa 50 genep. 165. Nu leres Kang Made. Leres. Istri nu mana pas sabaraha hiji ah. Ih, nu ieu. Nu ieu nu Mana mana masuk bener. Disangka nya we. Manya mah 18 tahun. Oh, Oh, suka bumi lain. lain Subang. Nah, jadi loba. Punten ya Kang Made ah. Deui bungkul. Awan. Salam ti Amu. Si aing mah ti salam ti Amu. Made itu waduh baheula mah keur zaman alulas. Eta Pak Usman, si Mas eta, si Mas Azhar, Urang gitu. tunggu kedatangan saya untuk memberi. Kitu amok jawaeun teh nya. Untung make jawaeun sia teh Jawa. Oh, Jawa. Jawa asli. Jawa asli nya amok jawaeun mah kitu nya. Eta mah Jawa kuat. Tunggu kumaha? Usman Jawa kuat. Heeh. Teu daek balik. Mesin lebaran dicicing di ujung berung. Ditanyakan teh, saya mau orang Sunda. Tapi bager. Bager. Ka urang mah jelema nu barang bere mah bager. Bager. Bager panuriana mun bere barang bere ka urang bager. Ah, orang mah. Halo? Kang Ibing itu telepon alumni 71. Ya awan. Mohon, Wan, bulan. jantan dokter gigi awan teh. Mata. Hah? Mohon, Mata. Hah, dokter mata? Alumni 71. khusus untuk alumni 71. Tong di bejaan euy. Tong lebejaan alumni SMA 2. Tong. Barudak darah tangan ngarasa alumni. Ada alumni khusus 7. Teu bisa. Bisa, urang mah kitu carana mah pikirikan. Genep opat jadi hate. Piraku teu Naon tuh hiji wungkul. ngahina. Asa dia nyeri-nyeri. Nya. Ari kepala genep bangsa genep opat mau dianggap. Soalnya kayak Kang Gusman data naon. Ya, nu geus jadi jenderal teh genep opat euy, lain 7 hiji. Hanya nyerian urang mah. Kitu nya Kang Ibing naon. Moal, ada yang 7 hiji wungkul mah. Aduh.
Awan Rembayung. Untuk Ibu Ainun, salam manis katanya buat Yeti Syarifah. Aduh, aing kurang kumaha sopan tak. Untuk Ainun dari Yeti Bulan. Halo? Halo? Udah yang wangi? Cece kirang tarik napasnya Cece. Kira ngagorowok sakedik. Da kena aya gorowok supaya saos. Ayo ngogorowok. Mun teu mengerang. Teu bias. Mengerang. Da teu aya tetanggi. Gede-gedean jo. Da teu aya tetanggi. Om, Bulan. lawi teh esor Kang Om kan Kang Ibing mah tos ngantunkeun. Laras. Ari teh sehari riwa. Sanes ieu mah. Palsu. Sok nyerios kitu kunti mah. Sok nyebat riwak kitu ayo cek kunti. Cece, Mungkin dia Kang Om nyimpen lagu mangga. Sang si Aminah ya? sareng Neni. Oh, Neni. Lawas bungun datanya. Teu nyaho urang mah. Nyebut paeh ka aing. Teu nyaho. Jengkal lebih ke depan. Sajengkal lebih sedepa mah tah. Nu saya aya sajengkal. Lagu teh nya. Aya lagu teh. Om sajengkalnya. Mohon, langsung saja. Aom sajengkal. Mohon, lebih sedepak. Ayo mah kumaha we. Eta cacariosan si Kusman. Mohon. Naon atuh pake jeung sajengkal maneh teh? Sajengkal gemuk terus merah kurang. Sajengkal. Om we sok berkelit. Bong. Ya. Nu pelawak mah bedegul. Jengkalan. Mangga. Naon itu joli jengkalan we atuh? Nah, duka. Abdi mah teu ngiring-ngiring. Halo? Halo. Iya. Halo? Halo. Haha, si Mary ya. Halo? Iya. Mary-nya? Yuk. Masing-masing punya sejengkal lebih sedepak. Duka. Sawiyo saya terenin tadi. Ayolah abdi gaduh nog Mary. Aduh. Mary, damang? Alhamdulillah. Irare unit aja. Aduh. Oh, Mary Ed. Mary Ente urang Mary Willis penari dari Australia. Apa kabar Mary? Juragan di kampung mati istrinya teh anu sae. Garari. Sawios. Garari kok gengke ku juragan gibasihan. Halo. Om, Ya, sinanteun duaan. sinanteun duaan. Kalau resan. Sami-sami butuh honor. Si Paras tarangan pimpinan Radio Mara. Yen ieu duaan teh sanes ku bade ngangkat derajat teuing. Kajurung uka butuh sangen. Tentu. Wih, nah, apa yang dibutuhkan oleh kita tidak ada. Bagi martabak. Mary mah martabak tika pungkur mana atuh? Mung naraskeun nanti. Nanaoskeun we ayo. Masihan manteu. Acan. Tacan? Teu acan we hayo. Jadi Kang Om, Kang Om. Tulan. Kita tinggalnya pintar nantinya. Masuk kamari dina eta. Oh, da pinter abdi mah. Kepala lintar. Terus. Alhamdulillah. Wah, teu palinter mah gaduh putra atuh. Is, naon ka mana wae jawaban Keluarga teh. Kang Ibing giraha nya. Kulan? Keluarga Kang Ibing giraha. Abdi. Syur keluargana. Ai putra ai anak dengan ke-11 mah. Era dina tipina. 17. Salah. Ibing, Kulan? ada sedang keluarga domba we jering teh. Semohon mangga. Kepala lintar domba Kang Ibing mah. Mohon. Si Aduh, geus rupa-rupa we ieu mah. Dah, Om nyukan aca. nyungkun acara. Gayan. Mangga. Sareng anangnya, Sareng sa? sareng anang. Anang. Menang tukang tahu. Nah, ini tiga nating itu lagu teh batur mah Yudi, Freddy, Anang. Anang, Ibing. Bulan. Ragana kan namanya anang. Oh, carogena Anang. Bentuk sanes Ibing. Oh, tos gaduh caroge. Nya, tos gaduh caroge mah oream telepon. Tah bentena abdi sareng Kang Ibing teh kitu Didinya tah. tah. Abdi mah duka teh. Ai abdi mah teu boleh gua jeung Kusman mah ngadang Anang teh jual berengut. Gerojang atuh Kang Ibing. Mangga sami-sami Pak Anang. Tambah terus ka sadaya. Mangga nuhun. Pak Kusman. Kulan. Abdi teh ketiban sahur. Ku Ibu Lola anu ngintun lauk. Sumohon atur nuhun eta. Eta teh mana teh pan patah sepak bola, Apa taman? patah hidayat. Alah, gol. Kolot teh sia jangan mararenta we lain mararenta teh.
Aduh, Sok inget kasuliana patah, anu jangan patah mah gitu wae. sok kalore. Adatna gede amak. Nya, tukang patah bola pan kasep nya. Tara curang main teh. Nah, bener kasep kan nepi ka sepuh oge. Kan anak putarna Cilola. Mohon. Kan ngintun ka abdi teh terang tos 2 dinten. Pantes pais teh jobiuk ngeunah. Jadi makanya geus 2 dinten pantes pais teh beungeuna. Naon me bentena teh. Ibu lah teh ngintunkeun malah cenah bari ngintunkeun deui. Ngan engke mah paisna mau diajakeun ka bumi. Bade di wesel. Canak we sauna di Surabaya. Saya. Ya sekartos mah. Ih anjing pake teh gara jolo le pais teh. Lola teh nya. Teman tina lola. Baktos ka Bapak Patah Hidayatna. Beres. Pemain sepak bola teh latihan urang. Itu mah favorit seueur tuh fansna seueur. Enteragan urang nya. Si Fatah, si Bowo, Usman, si Ade, Akang gitu Bapak mana? Sa, Fatah mah ieu. Fatah Nur Zaman, Ya, ka mana wae maneh mah. pemain bulu tangkis teh. Sepak bola. Tah, kulan. Sepak bola. Kabawakeun ku aranjeunna. Jadi torek Gitu. kulan gede amak di Cek toreknya sa, ngaran Fatah. Pasuliana Patah mah ayeuna teh ngadangukeun we. Cek sa si bibina. Ngan nelpon teu nelpon saya teh kadenge. Cek si bibina kabawakeun ya oge terus kulan-kulan wae. Kanggo Ambu sareng Ainun. Salam manis di Saraya Pendengar Radio Mara. Malah upami di dinan mas sadayana Pendengar Radio Mara hoyong ke bumi Ambu sareng ka Ibu Ainun. Mohon. Malah kalau bal kecelakaan dari Bala kecelakaan dirinya. Para mitra upami nu hoyong goreng lauk aralit ka Suping. Ibu Ainun di ujung berung. di ujung burung indah. Mohon, komplek perumahan ieu. Terus Kota kana Koida. Ibu Ajar. lah. Ibu Azhar. Sarumping kadinya. Anjeunna mah berehan. Buluh. Upami anu butuh naon wae. Tah unyukan. Utamina mah bilih hoyong senal. Senang. Labeng eta senal rasakeun sia. Upami ka Amuk aya nanti tuangan anu khas. Dirinya. Nanti timbal. Bumina di Sekar Kadaton. Tah sungkeun kan. Nomor hiji. Anjeunna mah upami sadinten teh anu sumping amek. Meni asa teh dihargaan. Eta teh saha wae tukang beca di dinya terus Sumping ka Amu ya di Saripah Jalan Sekar Kadaton nomor hiji. Atoheun Atoheun pisan. Malah bala kecelakaan teh unggal dinten mah. bal kecelakaan. Sok di dinya mah wah. Heeh. Ulah dikanteu. Anjeunna Ulah barang canak sok amak. amek. Sok kadinya wih ge di bekalan. Wah, Pilih aya nu kapepet sia. tah ongkos. eta leres. Kadinya tah. Bade mau pami daerah di dinya cara hoyong ngiring telepon sesah. Dia anjeunna Burung diusir. terbuka. Anjeunna bacaan telepon aja. Nomor teleponnya sabaraha? Coba ya enak K78051268. 781268. 7801268. Yusuf eta mah. Urang nyawa eta mah si Yusuf. Atuh aya jual brong teu telepon ka si Yusuf. Kacipta si Inga makna. Mangga ayeuna bilih eta karya nu peuneun hayong telepon ka simkuring sareng Kang Kusman. Umi Radio Mara kalarasan penuh nganggo saluran lain we. 7305-175. Tiasa dicatat 7305-175. Langsung we Kang Ibing terapi Om Kusman. Kami memakai telepon yang itu 7305-175. Sebuah lagu buat Andi. Hehehe.